Untuk yang selanjutnya adalah upacara adat. Untuk itu kami mohon lapangan dikosongkan ya. Bagi yang ingin melihat silahkan di pinggir. Pamirsa manganyelaku prosesi upacara adat pelepasan siswa kelas genep tahun pembelajaran 2023-2024.
upacara kahiji ngabungakeun barudak sakola sabada nuntut ilmu sataun camplang. Kadua ngunggahkeun ngagelarkeun kaparigelan siswa dina hasil diajarna. Katilu seni upacara adat leuwih dipiwano kalayan tiasa jadi panggedeung kana bahan pangajaran sastra sareng kajembaran basa di sakola. Mudah-mudahan tarekah kanggo ngamumule kajembaran basa sastra sareng kesenian daerah tiasa lumangsung malah mandar budaya daerah Jawa Barat boh nu heupeul boh nu anyar tiasa mancing hirup jeung huripna sareng panangtan zaman. Bahasa seni sareng budaya ciciren bangsa leungit wasana leungit senina leungit sareng budayana bakal leungit bangsana. Ngarumat budaya sorangan pancen urang sarerea. Siap, gulang-gulang.
Siap Pak Garayu, siap. Aduh, harga sekarang lawan nukara saja. Sampurasun dulur. Tumada baraya. Kula rek cacarita. Cek hilirna angin nu ngadalingding malipir nguriling di puncak manis baris nitis nitip asik anu tingtring cek hawa anu nebak kana raga nyaliara kana rasa baris nunda kanyaak nu salilan helanan tuh nu perentul na gunung nu ngampar na sampalan tutuwuhan nu lalinduh tatangkalan nu ngarandakan sayaga nyutat sajarah milupasna siswa nu geus tutas diajar 6 tahun lila pasir nu bulisdir jadi saksi nu pasti seusiwi sejak pamir sabada tolabul il hehehe kehelan ngan mangke singsal se ulah rusuh tepuguh abah rek ngada heula kehelanan di mana parukoya ya si abah iyo katingalon neangan naon abah teh yo iyo abah dan neangan paruku ya oh iyo kadia atuh mantak oke ari liliaran teh ulah sok sosoranganan atuh abah teh ulanan amu ya amu terus jajan cabu jana keringan dahar leput we genep oh sarua aduh nu sarapan cing teh anak juru kamera gaduh barek itu ya abah rek
nyedot nyekar suraganan gitu ku kebulna ieu dikobulnya jalan sareakeun hakikat namun mah cawasa gitu sisukana awas jangtong caket teuing sabab eta teh bensin dulu munur sautik bisi kabakaran sok gelanan jauhkeun kenai jauhkeun bisi cilaka maksudnya hiburan jadi cilaka sok sunut gelanan awas hati-hati kuningon ngajat sok dangu keunnya gelanan aduh lumayan udah anak can beres abah cicing urang diuk deui ambu urang diuk deui sabeudeungnya di diuk balu bumbung agung rahayu lu minji manjing walakan ya beres ya urang amankeun heula ieu bisi kadupak ambu bawa ku si ambu bawa kan itu singkirkeun simpen ka sisi kabelah dieu ka panggung kadieu dos ya ieu ambu ngawi tapi uing teh perlu nya perlu puluh sugan aya nu nyawerah rek nguriling gelanan ih cing kadinya rek sabarah engke hola soknya nyahoana abah ge nguriling sagadeung aduh sok atuh ayeuna mah daripada hese canak tuh aduh kudu disaweulnya coba kamarayunya abah nguriling heula ieu nya sok ka ditu kurilingan kasih
parikeun pujasana Bapak Ibu guru. Oh Bapak Ibu guru, pahlawan sepanjang zaman. Oh Bapak Ibu guru, jangan kehidupan. Oh Bapak Ibu guru, ayeuna mulai keundan. Derap bakasi, kumasi, latih. Abdi tiasa nada pujasana Bapak Ibu guru. Abdi tiasa nulis pujasana Bapak Ibu guru. Abdi tiasa nyetak pujasana Bapak Ibu guru. Abdi jadi parikeun pujasana Bapak Ibu guru. Oh Bapak Ibu guru, pahlawan sepanjang zaman. Serah maju. Abdi tiasa Maju. Abdi tiasa macan pujasana Bapak Ibu guru. Abdi tiasa nulis pujasana Bapak Ibu guru. Abdi tiasa nyetak pujasana Bapak Ibu guru. Abdi jadi parikeun pujasana Bapak Ibu guru. Oh Bapak Ibu guru, pahlawan sepanjang zaman. Oh Bapak Ibu guru, jangan kehidupan. Tunggu di tempat. Mundur. Di payung, di bawah payung, panas. Di bawah payung. Payung maju, ngerehan. Gendang melatih tari budak masa beradi dikeunnya. Jadi tong heran lamun budak didikeun inung bapana jeung guruna. Seberapa? Ilmu panemu salila hidup sekolah nyupi ilmu cur mancur cahyana di ais pangaping indung dijajah pangyuga
kepada siswa yang dipayungi untuk menaiki pentas. Untuk selanjutnya silahkan kamu duduk tersimpuh. Yang laki dengan Bapak Masyarakat, yang perempuan dengan Ibu Kepala SD Puncak Mahis. Untuk selanjutnya Ibu, yang kami bacakan narasi ini merupakan pencurahan dari hati Ibu. Untuk itu kepadanya dipersilakan. Bapak, Ibu guru, nanti mewakili para murid kelas 6 atas nama sekolah dasar dengan tahun kelima. Abdi dianti pangarti diajar untuk iklan biasa kawin milan maus sarang sanes kanteng rupi-rupi kapal jalan. Nama bapak ibu diwariskan ke murid sadaya. Hatur nuhun bapak ibu guru kana segala ilmuna. Mugia kersa meninggali ngahapunten dosa abdi. Nu kantos nyesahkeun pisan pidoa anu dipundhut pikeun pitukeun. Wanakin ujang nyai ibu kisahkumna guru asmana girang wilayah sadaya sami-sami anaki hapunten ibu bapak guru bisi salami guru-guru ngalaksanakeun ngajarna aya tindak tanduk nutup payus papagodos nirup tungtung kalbu nemrak kana mamaras rasa lain samata-mata ngewa tapi samata-mata sangkan hirup teu balilu gumelar di dunia teu cacapa kalayan jembar nu panalar punjul ke pangeruh ngibanda ahlakul karimah kadituna sangkan hidup selamat dunia akhirat. Anaki jung dijurung restu ku ibu bral miang dijajab doaku bapak 7 gunungna ilmu nuluwi luhur sabah gudangna panalar nuluwi jembar kuneruskeun sakola. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada siswa yang berprestasi mewakili untuk berdiri. Begitu juga Ibu Kepala Sekolah dan Ketua Komite untuk berdiri. Dipersilahkan untuk selanjutnya memberikan STTB secara simbolik, dilanjutkan dengan pengalungan medali. Untuk memandu acara ini kami persilahkan kepada Ibu Puput, barangkali mau dibacakan satu persatu, Bu. Ya, baik. Untuk selanjutnya peserta upacara adat yang membawa properti tari dipersilahkan untuk membubarkan diri dan lengser naik dulu ke atas. Yang lain silahkan kembali ke tempat semula.
memandu acara ini, kami persilahkan kepada Ibu Puput untuk memandu, menyebutkan satu persatu peserta siswa kelas 6. Hadirin yang berbahagia, demikianlah persembahan kami. Bila ada hal-hal yang tak setuju, barangkali ada kesalahan, dimohon maaf. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan pada waktu yang